Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Marinda Putri di kelas 10 TKJ hiji. Di dieu abdi bade ngadeklamasikan saja anu ngabantul jejer Anjeun. Anjeun karya Melinda Putri. Kawas bulan purnama di langit, nu boga pasona sorangan. Caangna salawasna moncolong ka bumi. Kawas anjeun nu nyorotkeun cahaya kana hate kuring. Kawas hiji daun tina ribuan daun, kawas hiji bentang tina ribuan bentang, kawas hiji manusia tina ribuan manusia. Teu saurang oge nu bisa ngganti anjeun. Anjeun hiji-hijina jalma nu kuring digelari. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.